Nabi Muhammad lahirna di kota di mana? Bandung. Eta Bandung deui Gusti. Si Ece ieu mah nyetrum gitu ka dieu. Lahirna teh di Mekah, lain di Bandung atuh ah. Aya ge di Bandung mah saritem. Di Bandung mah kota kotakan di makam genarek di mana Ece? Di kota Mekah. Di Mekah. Astagfirullahaladzim. Nah jauh-jauh teuing. Batur mah hayang di lemur sih mah hayang ka Mekah mah teh. Geus palidkeun atuh. Lahirna teh poe Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad lahir poe Rebo. Hiji Nabi Muhammad teh lahirna teh di kota Mekah. di Mekah. lahirna di Mekah, dimakamkeun di Madinah. Cerek di mana? Di Madinah. Jauh-jauh teuing. Nah, di mana? Di Bogor. Oh, tadi dia we atuh. Ke Madinah ngogotong na ge lila atuh. Terus Nabi teh lahirna teh 12 Agustus. 12 Rabiul Awal. Lain Agustusan wae. Nini Agustusan pagawean teh. Sigana mah korban main rebutan saja mah. Terus Nabi teh gaduh rama Raden Abdullah. lahirna teh pas malaman tahun Baru. Astagfirullah. Suami berangkat. Assalamualaikum. Ayah mau kemana? Mau ke kebon. Hati-hati ya di jalannya. Mama mah takut ayah teh tikosewan. Ayah kenapa itu hidungnya elok-elokan? Ayah teh emplu. Enggak, cuma nonton Leho aja. Istri yang baik mah susut. Lamun tadi susut teh dilap. Astagfirullahaladzim. Yeay, awe di dia mah bareng Leho aing ah. Aduh, lalieur alhamdulillah. Jadi Ustaz ge ka bawa emut kalau. Saya ka udah disebut edan. Lain orang dia mau waranian ngaji teh. Paisan urang ka karang ngaji ka dieu. Pancasila 1. Tuhan yang Maha Esa. 2. Beradab ke Indonesia. Beradab di Indonesia. Siapa mana teh kudu diaradaban di Indonesia. 3. Tuhan yang Maha Esa. Kesatuan Mang Maha Esa. Naon kesatuan yang Maha Esa? 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh masyarakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh masyarakat. Kadituna ayeuna peredanan. 5. Satuan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sukses. Beki edan situ. Beki edan ngajawabna ieu. 5. Munggah haji kayak Mekah. Bunga haji ka Baitullah. Aduh. Ieu dibere minyak doa we lah. Meh teu tarelmi. Ieu mah rada loading euy. Nah ieu diulaskeun upami nyeri wawas ka dieu. 3 menit teh muruluk sadayana. Nya upami nyeri wawas pesoca ka dieu keun. Hirup teh kudu Mandi. manfaat. Geus kolot mah kudu loba nyieun Anak. amal cenah teh bukan salaki pengen jeung sehari mak mau nyungjung panto segala tak sekolot mah nya ka mana we ngomong teh da kudu ngajaga 17 Agustus. aduh geus kolot mah 17 rakaat lain
Agustusan wae geus rempok ieu rek main rebutan geus kolot mah kudu ngajaga panca Sila panca indra menong wae atuh